Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra kaum dangu, urang ngadongeng deui anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade neraskeun hanca carita waktos dinten kamari nyaeta anu judulna Demung Janggala karangan Bapak Tatang Sumarsono. Supados teu nyanggolong kana waktos mangga urang sami-sami ngebandungan kumaha jujutan jucungna ieu carios. Mangga kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu sadaya, bubuhan alus ngurusna belok teh moronton pisan. Buluna herang gugurilapan, saban poe dilekeunan di palajar. Tapi ka dudukna malah akhirna jadi iceus. Si Wulung geus apal kana sora dununganana. Kuda hideung lumpatna teu weleh dangah. Payus pisan jeung dedegan anu tumpakna nonoman sembada kasep rupana. Moal aya nu nyangka wedalan kampung mencil nu nenggang ti paramean. Hampir saban poe Demung nagarkeun kuda di tegalan bari ngasakeun katapis nyaeta dina ngalempag tumbak. Getih jurit kokocoran ti girangna kiwari geus ngamuara dina dirina. Minangka pikeun ngundakeun kabisa, Demung remen ngintip kidang muruy di tegalan. Belesat diberik, leuwih tarik batan mimis. Leungeun kenca nyekel kadali si Wulung, anu katuhu dipake ngaheumbat tumbak. Langka luput najan kidang sakumaha girasna oge. Demung jeung si Wulung teu beda ti gula rejeung amisna, dalit ngahiji najan beda kokocoran. Kanyaah Demung tamplo ka si Wulung. Kitu deui sato kadeudeuhna bangun anu geus apal pisan kana adat jeung pamake dununganana. Anu matak Demung kacida ngajenghokna barang dina hiji poe nenjo si Wulung direjengan ku pacalang. Dipaksa sina bijil ti gedoganana. Harita teh Demung karek balik ngarit di pasir. Barang datang kaburuan aripe kasampak keur kitu. Sundung mohon mitra kaum dangu, sundung diecagkeun rusuhan ngan sirintil nyampurkeun
pacalang anu tas ngeurad si Wulung geus rek sahabekeun pisan manehna ditongtak ku bapak Kukutna. Mangke heula euy Demong, mangke heula. Mitra kaum dangu sadaya yang hareupan pacalang anu tiluan sanyana Demong ngarasa untupan komo deui manehna aya di pihak anu bener. Rek naon si laing sisi rintil ha? Anu saurang nyerongot. Nah kuda dewek make dibawa Demong malik nanya sarua nyeunana. Tanya we bapak si laing tong nanya ka dewek atuh euy. Yo dewek oge da moal mawa teu pupuguh lamun taya alesanana mah. Omong anu saurang deui. Demong ngareret ka bapana tapi anu direretna kalah ka ngabige. Yo si laing dengekeun euy. Ieu kuda teh kagungan juragan cutak. Heuleuh najan geus hampir 2 tahun leungit. Tapi kami moal kapalingan anu mata ku kami ayeuna rek dibawa. Mitra kaum dangu sadaya Demong kacida ngajenghokna teu nyangka horeng kitu soalna. Manehna malik ka bapak Kukutna. Bah, menang di mana kuda teh tadina? Ya nya menang meuli atuh. Tembalna alon. Pan menang meuli. Omong Demong. Ari kami mah teu nyaho menang meuli atawa lain. Pokona ieu kuda kagungan dunungan kami. Ayeuna rek dibawa hayu ararindit. Hayu. Keheula. Demong geus rek nyerintil deui tapi kaburu dihalangan ku bapak Kukutna. Lain lawan-lawanan urang mong. Omongna leuleuy. Tapi teu adil bah kuda menang hese capek ngurus ayeuna dibawa tanpa permisi apan. Mitra kaum dangu sadaya si Wulung dibedol kuduaan da puguhan teu wawuheun kuda teh kalah abarag-abaragan. Tapi ari ku hantem di akalan mah lila-lila daekeun leumpang najan bari sisiring cacak lamun anu nungtuna tetapi mah cigana kudu geus ngajengjehe. Mitra kaum dangu sadaya sedih keheul jeung ambek pagalo dina dadana. Da lamun teu mohon mitra kaum dangu da lamun teu dihalangan mah ti tadi oge manehna geus galungan. Demong geus gilig rek kumaha wae balukarna manehna moal rek mundur najan tepi kakudu urusan upamana. Bah, nah make ngahalang-halang bah. Urang teh kudu nyaah ka diri deuleuh Demong. Tepira ge ukur kuda. Keun wae lah jeung tibatan diri urang jadi cilaka. Omong Abah Demong. Kitu teh mah uing ge bah lain rek neang dicilakaeun ngan ieu mah bawa ningkung ngarasa diteng-teinganan ku uing rek disusul jeung teuing masing kudu urusan jeung menak oge teu pira ukur pangkat cutak bari jeung uing ngarasa bener. Ulah mong sing karunya we atuh ka emak ceuk indung Kukutna.
Kuda mah urang neangan deui we mun maneh tepi ka kitu peta sarua hartina jeung teu nyaah ka emah mung. Ah, uing mah asa ku teu ngalalarti. Ceuk manehna bari terus ngaleos ambek karepna. Mohon mitra kaum dangu karepna mah rek meupeus keuyang. Ngan taya layan. Indung jeung bapak kukutna ngabaretem da puguh kasalahan teh sanyana nyampak dina dirina. Bapak kukutna oge aya garentes rek balaka, tapi hate leutikna disimbutan ku kaera anu pohara. Lamun teh mah dibejakeun yen eta kuda meunang maling, tangtu anak kukutna baris malik keheul ka manehna. Tungtungna mah asa netes semplek nincak semplak, dabongan salah mimitina. Mitra kaum dangu sadaya geus 3 poe demung papisah jeung si Wulung. Manehna keukeuh hayangan nyusul. Bapak kukutna pageuh ngahalangan. Antukna jadi patugeng-tugeng. Damun teuras ka indung kukutna mah manehna geus hayang sajung-jungeun. Tong haban wae dibagi pikiran soal kuda mah geun we ku dewek dek dipangneangkeun deui demung. Tapi dewekna menta tempo deuleu euy, ceuk bapak kukutna. Uing mah banget teu ngarti bah. Nah abah jeung umah hayoh wae ngahalang-halang pakarepan uing. Komo lamun urang nincak dina salah, cacak bari jeung bener oge geuning abah mah kitu omongna. Ya demung anu bakal disanghareupan ku si laing teh menak oi. Teu cacah teu menak ari ninggang dina salah mah teu bisa kitu bah. Nah make kudu gimir ku menak da urang aya dina bebeneran. Bapak kukutna teu ngomong. Uing jadi panasaran ka abah, omong demung deui. Panasaran lebah manana oi demung. Cing hayang nanya sakali deui bah, tapi ku abah kudu dijawab anu jujur. Dijawab anu salah jalan terahna, ari eta kuda teh menang meuli ti saha bah. Ya nya pokona mah menang meuli ti jalma saliwat. Tembal abah demung. Ah mustahil bah. Si laing teu percaya ka dewek ha demung. Mustahil bah, kuda kitu rupana mustahil dijual ku jalma saliwat. Sok bejakeun ka uing. Heueuh, sok bejakeun ku uing rek disusul jalmana, mun perlu nek diwejek. Nya kari diwejek jalma kitu mah. Bapak kukutna ngabetem deui. Atawa cek demung bangun rada asa-asa. Boa-boa eta kuda teh lain menang meuli tapi menang maling ya bah. Ngomong naon sia teh demung? Cek si bewas bari nyirintil. Nya menang maling. Mitra kaum dangu sadaya ngan teu antaparah deui ngan hiu gampleng. Demung ditampiling satakerna. Puguh we maning abang kieung. Demung rikat nangtung deui terus mencerongkana beungeut bapak kukutna. Sok sia nyarita deui. Demung ukur ngusapan pipina, leas wae indit gajelig turun ti imah. Mitra kaum dangu sadaya. Bapak kukutna oge teu nyaritana naon deui. Bet katenjol siga anu pohara kaduhungna ku peta dirina bieu kalepasan teuing atuh da.
Demong, demong. Saya anu nembalan. Gek deui Bapak Kukutna diuk. Nya ari geus nama kadohung bieu teh ceuk dina hatena. Da masing kalah kumaha oge sanyana manehna anu salah teh. Jola pamajikanana ngelek boboko dieu si beas meunang ngisikan. Teu nenjo si demung bieu kalebak. Henteu tembala pamajikanana. Nah ka mana kitu apan ti tadi oge aya di imah bah. Anu matak bieu teh indit. Nya atukeun wae ari indit mah omongna bari kepoh-kepoh niupan seuneu. Ya anu matak bisi teu balik deui. Nah make teu balik deui kawas anu kakara manehna luas leos. Bisi terus pundung euy, tembal salakina. Pundung naha? Nyaku aing bieu dicabok si demung teh. Dicabok? Naha? Naon atuh dosana? Pamajikanana ngagerewek. Damun deukeut ka tatangga mah jigana bakal kadengieun ku batur salembur. Teu sudi aing mah meunang aing hese capek ngurus ku sia kalah disiksa. Ngagorowokna beuki tarik. Salakina kalah ngabetem bari capacipi. Teu angan sia ayeuna keneh mun hanteu aing oge rek indit di dieu. Sabar atuh omongna. Nya ge awak tagih gul bari banget pikasieun. Tapi ari lebah dicarekan ku pamajikanana mah tara ngalawan. Komo deui ieu nincak dina salah. Bapak Kukutna buru-buru turun ti imah. Leos ka kaler rek nyusul anu pundung. Henteu kasusul da puguh salah nyokot jalan. Anu pundung nyokot jalan kidul. Ari nu nyusulna ngudag ka kaler. Batan tepung mah kalah beuki ngaanggangan. Mitra kaum dangos sadaya. Poe geus maju ka burit, anu minggat geus rada jauh luntana. Teuing geus sababaraha lemur anu kalewatan ku manehna. Ngapuru ka mana karep da puguh taya rarancang jeung teu apal ka mananya kudu ngajugjug. Ngan hiji anu aya dina pikiranana indit ngajauhan imah Bapak Kukutna. Nataku ngarasa keheuleulanna teh lain pedah ku dicabok-cabok teuing ngan ceuk rarasaanana da asa teu ninggang disalah. Aing teh teu pira oge nanya tapi naha mani poporongos kitu buat ku kolot sorangan oge bareto asa tacan ngajaran di kitu-kitu.
Keur mah manehna ngabarung sinang kusabab kuda kamembetna aya nu nyokot teu pupuguh. Katurug-turug golotna sorangan jadi malik pasangan. Puguh wae kapusing anu geus ngagunung-gunung teh ngadadak bedah. Damun teuras inget yen anu mohon mitra kaum dangu anu disanghareupanana sasat geus jadi kolot sorangan jigana manehna bakal ngalawan. Ngan untung keneh dibere sadar lamun tadi saruana geus tangtu bakal jadi rame. Anu matak manehna terus ngajauhan lemburna cek pamikirna keur naon balik deui ka imah oge geus moal pibetaheun leheung jeung kolot sorangan mun aya pacogregan teh sok babari deui lipurna. Ari ieu mah pan sidik deungeun haseum ukur katalian peda ku dikukut. Aing hirup sorangan oge bisa omongna dina jero hate. Mitra kaum dangu sadaya tapi ras deui manehna ka indung kukutna. Tah anu berat teh papisah jeung emak. Karunya meureun ayeuna oge keur kokot tetengan neangan. Kangaranan ka anu indit bari ngejat tangtu bakal melangeun ka cida. Manehna terus nutur-nutur indung suku. Eta oge aya pikiran hayang ngajugjug dayeuh sugan wae diparengkeun panggih jeung anu kungsi wawuh bareto. Tapi pancenah dayana oge geus dipindahkeun bua urut dayeuh teh ayeuna mah geus jadi deui leuweung. Mending jadikeun wae kitu indit ka dayeuh. Tapi rek saha anu kudu dipanggihan. Jigana teh ukur yang saramaneh hari cunduk kaditu kalah malangmang mulungmung mah. Mohon diparengkeun tepung jeung si Acek mah tada teuing bungahna. Di mana ayeuna nya ayana? Ari si Ibi jeung Mamang harirup keneh kitu. Da sidik ari indung bapak aing mah jeung cek pangrasa sorangan pasti geus taya di kieuna. Mitra kaum dangu sadaya mun ras kadinya manehna sok ngarasana langsa pacampur jeung amarah anu nguntab-nguntab. Nya amarah hayang mulangkeun ka nyeri ka jalma-jalma anu geus ngalantarankeun kahirupan kulawargana paburantak. Memang geus lila sacara teu sadar kaceuceup jeung niat malaspati ku manehna terus diipuk. Sok remen jadi bahan catur padung dengan aingna jeung aingna. Aing kudu balitungan rek kumaha wae jalanna oge kudu balitungan. Mitra kaum dangu sadaya manehna anjau ka hiji saung di tengah huma. Pangangguran disampeurkeun tangtu usian da kaciri aya haseup ngeleun. Sampurasun anu disaung cek demung uruk salam. Rampes saja kadenge aya nu nembalan di jero saung. Kuring rek milung eureureuh sugan kaidinan. Mitra kaum dangu sadaya tarojol aya nu kaluar aki-aki geus cetuk huis. Pokna ya paju jayu. Mitra kaum dangu sadaya gek manehna diuk dina palupuh anu geus leucir. Keur tunggu pare aki
Manehna nanya lah lan eta oge nyebut aki mohon nyebut aki sote dumeh nenjo warugana geus manjing disebut kitu. Menje kieu maju jabak alabur beak digalang sang bagong pare menyang hese capek ngurus tembal si aki. Lain ye ceh anu cimanya jeung rekamannya jalu di belah kidul lembur mah nya di belah kidul lembur mah ki tembal demung. Ari jujuan lu rekamannya gitu. Maksud marek kadaya ngan jigana bakal kapoekan di leuweung lamun terus lumampah maki. Nya aduh buku we kabejingan mah sakejeung ieu oge bakal eureup-eureupan euy jalu. Kaidenan lamun kuring milu ngararep di dieu ki. Nya heugu wae aki mah ajo atuh da asa aya bacur jadi boga bacur keung tembal si aki. Kaasup kalembur mana ieu kebon teh ki. Gi angroke tembalna deui bari terus turun ti saung rek ngasurkeun seuneu. Rek nyaon make los-los kajayeuh atuh lu. Ya naon we atuh ki susuganan meunang gawe itung-itung nyiar pangalaman. Tembal demung sabalang bentor. Hari aki nyorangan wae di dieu teh. Da sini mah di lembur ngurus inju. Aki mah di dieu teh tunggu kebon bisi parenya lapur be aku hama jeung deui ijung-ijung niskeun pikir ari cicing di lembur mah. Asa minjeng cegenyah jejengean iju cea ieu cea menjingkanya jiji jong-jon kitu lu. Demung tempat tempo ti lebah saung pare geus mimiti maju ka koneng. Moal deui oge cunduk usum panen. Geus asa geuning lu ka jojeng hayu urang majang heula. Mitra kaum dangu sadaya dah puguh geus karasa lapar ti beurang keneh demung teu kudu 2 kali nawaran najan ukur kara uyah cengek daharna maning ngalimet. Wanci geus maju ka sareupna si aki ngabrus-ngabruskeun cukut garing kana durukan itung-itung keur muput reungit. Aki keun wae atuh tunggu paremah ku kuring omong demung ti ditu nama itung-itung pamulang tarima dumeh bieu geus milu ngajejelan pejit. Nya aju engke tengah bejing aki hujangkeun nya giliran elu anu sare omongna bari unggah ka saung. Kira-kira sapanyepahan kerek si aki geus kadenge kurker. Bubuhan beurang natas capek digawe katurug-turug geus sababaraha peuting kurang sare. Atuh ana sakalina antal kana anggal teh langsung teu hudang deui. Usum katiga bari bulan mohon mitra kaum dangu usum katiga bari bulan mencorong puguh wae di huma teh jadi caang. Manehna diuk nyang hareupan durukan sora cari cangkas patembalan jeung sora cihcir ting kalecir. Ret ka jero saung katenjo aya kuli nanggeuh panjangna kira-kira sadeupa leuwih. Jigana anu ngahuma di lelewek dia mahan si aki wungkul pantes rek remen digalaksak bagong ge atuh da meh ada kaleuweung. Mitra kaum dangu sadaya sabot demung keur ngahuleng ti belah kaler kadenge suara bagong keur susungkur demung rikat nangtung ceg kana kuli.
bari jeung keketayepan Bagong anu keur susungkur teh kumanehna disampeurkeun. Breh maneh saopat-opat Bagong keur marejehna. Cigana mah jajalon keneh. Euleuh mitra kaum dangu, rupina waktosna parantos seep. Insyaallah dinten enjing ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna mengguru mung sakitu, mengguru sejak amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.